Usung pemilu Pak tinggal 2 bulan deui ya teh Pak. Bade milih Prabowo atau Ganjar? Tah, kami etamanya Pak, kinang terangan nginteng gitu, tak badai nyambiang kami teh yang tepan istihara kan di pasian petunjuk itu Bapak. Anies atau Ganjar? Jika tergantungnya Pak, upami aya anu masihan sirup AMC, sarden, sarang ikan gitu nama kopi teh insya Allah mana di coblos gitu Bapak. Amin Mahfud. Mau milih Bapak? Naon sababna make moal milih Bapak? Kami nama dengan tahu kali itu Bapak gaji mama mah di jualan umang di dino dengan Bapak sareng munai. Eta hubunganana naon pemilu sareng kana eta merantau? Kapan salit-salit nama Pak biteng dengan hoyong sebenarnya hoyong nyaman hoyong nyalai gitu Bapak. Ari anu leres nama Pak teh bade milih atau moal teh Pak? Ya anu leres nama gitu Bang. Tepukun, duka mana nu kamu soalnya begini kan cita-cita dina hadiah mami hoyong ngiringan nyalai gini Bapak. Oh nya tuh gitu bapaknya hatur nuhun. Ya Bapak di Jawa mana bayi hadisna kali eta wawancara ayeuna di wawancara. Engke we acis nama ari tos pemilu. Lama pemasok ka bohong ah. Kung gadingan ari nu zaman ayeuna mah keur ayeuna we sama pemilu mah kot diamis-amis. Engke naman tos jadi para rakyat Bapak haseuy kaos semua. Oh no! Oh, gitunya Pak. Nya atuh hatur nuhun Pak nya. Mohon abi mantan nuhun gitu bapaknya ka bapak da mohon ke masyarakat. Nya sok atuh Pak. Oh nya khusus bapak kira ingkang gitu kararane kayak di dieu mah sok.